Tah iya nu ku aing di dagoan teh. Hancurna manehna, bangkrutna manehna, nu urang tuluy ditunggu-tunggu teh. Aduh, dek nanyakeun deui ka saha, dek nyangan deui ka mana. Di tempo-tempo Haji Nengsih teh teu cara biasana. Asal loba ngalamun ayeuna mah. Jeung dangdanana ge mun rami jud kitu. Biasana ge emas kencak katuhu. Naon nya? Ceh Haji, tos di mana Ceh Haji? Fitri, Ceh Haji teh dek nanyakeun. Nanyakeun naon Ceh Haji? Ari duit anu diinjem 500 teh geus aya. Ih, Ceh Haji mah meuli pirage 500.000 dikatanyakeun, cigah lain jeung tatangga wae. Lain kitu, Cipitri. Nah, kunaon atuh Ceh Haji? Hayu di dieu ngobrol jeung Abi. Yuk. Carita atuh jeung Abi atuh Ceh Haji. Aya masalah naon Ceh Haji teh? Sok ngomong atuh ka Abi. Da Ceh Haji mah besti atuh jeung Abi, da jeung du deukeut atuh. Sok carita Ceh Haji teh. Kumaha nya Cek, rek nyaritana oge. Tapi omatnya Cek, lamun Ceh Haji nyarita, tong dibeja-beja ka sasaha. Ke Ceh Haji era Cek. Alah, Ceh Haji mah kos jeung saha wae jeung Abi teh. Ceh Haji teh usaha teh bangkrut. Bangkrut kunaon ai Ceh Haji? Da katempo ku Abi mah Ceh Haji mah baik-baik saja we. Ih, ari ece, sidik Ceh Haji teh katipu ku babaturan Ceh Haji. Malahan duit ratusan juta ge dibawa kabur ku babaturan Ceh Haji. Nepi ka ayeuna ge eueuh kabar-kabarna acan. Ayeuna Ceh Haji geus teu boga nanaon, sagala bea. Tah ieu nu ku aing di dagoan teh. Hancurna manehna, bangkrutna manehna, nu urang tuluy ditunggu-tunggu teh. Puas. Omatnya Cek, tong dibeja-beja. Kernaon ari Ceh Haji, make jeung kudu ngabeja-beja. Da kabina ge moal untung barina ge. Ayo ayeuna Ceh Haji rek nyangu heula. Munah wae tong dibeja-beja. Nya atuh jelas di beja-beja. Da urang mah boga bibir lagi teu. Gosip terbaru. Puas aing mah bangkrut, hancur. Kan Ceh Haji. Itu geuning araraya kabeneran. Bis, aya gosip terbaru sia. What? Gosip naon atuh Cek? Meuni sumanget kitu ngomongna ge. Yeuh, Nur, Nis, ayeuna mah Ceh Haji teh hirupna jadi susah. Bangkrut, da katipu ku babaturana, malahan mah duit ratusan juta teh eueuh balik deui. Atuh kumaha do ayeuna? Nya atuh ayeuna mah kos kurang we, dandanana ge cidah babu, malahan mah manehna tadi dihareup tos meuli beas 1/2 kilo, biasana masuk naik kana mobil Pajero, tadi mah nyeket. Lamun ditempo biasana ku urang mah gagah, emas kencak katuhu. Ayeuna mah caludi jeung rami jud. Malahan mah tadi ka urang ngomong ditinjem duit yeuh 500.000. Nya ku urang teh teu dibere we, dan nempo susah kitu mah sieun teu dibayar. Puas, teu nyangka oge nya Ceh Haji geus sangsara. Heueuh, matakna ai hirup teu aya ulah sok sombong. Yes. Atunya heueuh, dan nanaon oge lamun Allah geus berkehendak moal aya anu teu mungkin. Nice.